Lamun wudu mah wudu maghrib, ngaji geus maghrib, tuluy teu batal, tuluy ayeuna urang salat Isya, bisa teu? Bisa da eta mah wudu. Geus ayeuna teh mah ayeuna kan langsung salat wudu misalkeun. Ye anu ngabledug mah anu teu rap mah ge meulan hitutna. Wudu deui. Kan sok teu rablin. Engke teh cenah ge meulan hitutna. Apa ge meulan hitut? Bujur teh apa ge meulan hitut. Lamun bujurna teu rap, ge meulan hitut bujur teh naon atuh? Tah lamun teu rap wudu deui nya. Ngan lamun teu batal wuduna meunang anu tadi oge, wudu anu maghrib. Beda jeung tayamum. Ceuk dina kitab Sapinah ieu wa ayat tayammama jeung kudu aya eta tayamum likuli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Maghrib tayamum engke Isya tayamum deui. Isya tayamum engke subuh tayamum deui. Paham enonya? Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa yasir lana min abwabil ilmi wala tu'asir lana fil laili wan nahari innaka ala kulli syai'in qadir. Tuturkeun Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin sok apa tadi kadinya? Sok bareng. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Tuturkeun deui. Matangna pas maca teh ulah malaweung, bari apalkeun. Ulangi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minaz zulumatil wahmi wal jahli waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Sok dibaca tina paslun. Wa
wa alla yukhalitahu ulah nyampuran dakikun wa nahwuhu wa ayaksidahu neja eta si jalma wa ayam saha ngusap kana wajahna eta jalma wayadaihi jeung kana dua leungeunna eta jalma terus bidor bataini dua kali usapan wa ayazila wa alla yazila ngaleungitkeun eta jalma an najasata awalan dina mimitina aya teh logatna sok teruskeun wa ayaztahida jeung kadalapan kudu nyang hareup jeung kadalapan kudu nyang hareup eta jalma kudu nyang hareup eta jalma fil kiblati ka kiblat qablahu samemehna tayamum wa yakuna jeung kasalapan kudu aya jeung kasalapan kudu aya at-tayammumu jalma anu tayamum at-tayammumu jalma anu tayamum ba'da dukhulil waqti sanggeus manjing waktu ba'da duhulil waqti sanggeus manjing waktu wa ayyatayammama
Wa ayatayamama jeung ka-10 kudu tayamum. Jeung ka-10 kudu tayamum. Lik kulli fardin likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Entos jadi logat teh. Buka atuh kitabna. Halaman 37 mah sok. Bari teu ngalikeun kitu. Nu can bisa ngalogat teu ngalikeun. Lah cicing. Sok urang baca tuturkeun wa ayyajtahida. Jeung kadalapan kudu nyang hareup. Eta jalma fil kiblati ka kiblat. Qoblahu samemehna tayamum. Wa ayyakuna jeung kasalapan kudu aya. At-tayamumu jalma anu tayamum. Ba'da dukhulil waqti sanggeus manjing waktu. Wa ayyatayammama jeung ka-10 kudu tayamum. Likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Sabalik deui wa ayyajtahida jeung kadalapan kudu nyang hareup. Eta jalma fil kiblati ka kiblat. Qoblahu samemehna tayamum. Wa ayyakuna jeung kasalapan kudu aya. At-tayamumu jalma anu tayamum. Ba'da dukhulil waqti sanggeus manjing waktu. Wa ayyatayammama jeung ka-10 kudu tayamum. Likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Sok baca Isa. Wa ayyajtahida jeung kadalapan kudu nyang hareup eta jalma fil kiblati ka kiblat. Qoblahu samemehna tayamum. Ayyakuna jeung kasalapan kudu aya. At-tayamumu jalma anu tayamum. Ba'da dukhulil waqti sanggeus manjing waktu. Wa ayyatayammama jeung ka-10 kudu tayamum. Likulli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Terus mo
wa ayyajtahida jeung kadalapan kudu nyaharep eta jalma fil qiblati ka qiblat qoblahu samemehna tayamum wa ayakuna jeung kasalapan kudu aya at-tayamumu jalma anu tayamum ba'da dukhulil waqti sanggeus manjing waktu wa ayat tayammama jeung kasapuluh kudu tayamum likuli fardin pikeun tiap-tiap fardu. Terus angga yang tolib barang wa ayajtahida jeung kadalapan kudu nyaharep eta jalma fil qiblati qoblahu tayamum wa ayakuna jeung kasalapan kudu aya atayamumu jalma anu tayamum ba'da dukhulil waqti cicing deh mancing waktu ayat tayamum kadang kadang mulu kudu tayamum likulli fardin setiap pikeun tiap-tiap fardu. Terus barang anu analeutik sok wa ayaztahida nyang hareup eta jalma fil qiblati atayamumu jalma anu tayamum dukhulil waqti sanggeus mama pikeun tiap-tiap fardu. Tasnya nah ieu penjelasanana wa ayaztahida jeung kadalapan kudu nyang hareup eta jalma. Ieu masih kene bahasan syaratna tayamum. Terakhir kami teh ka nomor 7 nya anu ka 7 teh naon wa alla yazila jeung ka 7 kudu ngaleungitkeun najis awalan dina mimitina. Ta ayeuna anu kadalapan mah nyaeta kudu nyang hareup eta jalma fil qiblati ka kiblat. Jadi lamun orang arek tayamum teh samemeh deuk urang kudu nyang hareup ka kiblat. Ari ka kiblat teh ka mana? Ka kulon atau ka kaler? Ceuk urang ka kulon teh, ceuk urang Maroko mah ka wetan. Bener teh? Ceuk urang Amerika bisa jadi ka kidul. Nya. Ceuk urang Australia bisa jadi rada ngaler gitu. Bener teh? Kumasa? Tak ieu anu disebut kudu nyang hareup ka kulon teh ieu disebatna pasunatanana. Jadi lamun urang teu nyang hareup ka kulon ge teu naon ngan padah meureun eueuh ganjaran sunat. Komo lamun keur darurat kitu mah misikeun nujuna mobil atau nujuna helikopter misalkan si Aden bingung kumaha ieu ting kulon ting ka kaler ieu nya hareup ka helikopter teh deka saayana we nya ngan lamun nyaho yen urang na helikopter teh nya hareup kaler awayahna we atuh ala we pasunatanana nya hareup heula kulon
Lah ningali kana kompas si Aden teh da mawa kompas gitu atau si Angge sarua misalkan lamun dina kapal udara gitu. Usahakeun samemeh dek tayamum kudu nyaharep ka kiblat. Ai ka kiblat teh ka mana? Nyaharep kana Ka'bah. Nya, anu intina mah kana Ka'bah ngeun peda meureun Ka'bah aya di kulon ti urang gitu. Jadi nyaharep ka kulon, bener teu? Aya di mana Ka'bah teh? Aya di Mekah. Anger deui bin kulon sugan manya. Ka'bah teh ayana di Mekah di ditu. Kebenaran ayana di kulon ti urang mah. Lamun ti urang Maroko bisa jadi ka wetan. Ti Amerika bisa ka kidul, tapi Australia bisa jadi ka kaler gitu. Matakna lain kulon, lain wetan, lain kaler kidul. Sebenarnya mah orang nyaharep ibadah salat jeung nyaharep tayamum seperti kieu teh. Tapi orang ka Ka'bah, ka kiblat, ayana di kiblat teh aya Ka'bah. Baitullah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Lain peda-peda Baitullah cenah rumah Allah, aya Allah di dinya lain nya. Aya Allah kita membutuhkan tempat henteu. Tapi rumah yang dimuliakan oleh Allah, bangunan yang dimuliakan oleh Allah nya batu eta Ka'bah. Naon sabab pemersatu umat Islam salam dunia. Bener teh. Kabeh nyaharep ka dinya. Arek nu petot nu belang misalkan kadenya kabeh. Nya arek pejabat, arek anu miskin, anu beunghar kabeh nyaharep ka dinya. Dalam satu wajah ngadep ka kiblat. Ada deka anak presiden arek ka kalere deka kumaha deek nyaharep teu bisa. Maneh naon maneh? Nah, urang budak RT, urang budak camat, maneh mah kawetan deek ka kulon, maneh ka kalere teu bisa. Nya kabeh nyaharep satu wajah. Ka mana? Ka kiblat. Ka kulon deui. Urang mah ka kulon. Pan bisi jelema nu ti batur. Tak kitunya yang harupna ka kulon deui, ka kiblat. Qoblahu samemehna naon? Tayamum. Jadi samemedek urang teh kudu metah heula kitu. Pan urang ge lamun arek salat sarua kitunya samemehna ge madep heula geus metah tatan-tatan siap-siap gitu. Lah urang arek silat wae nya siap-siap pangharupan musuh gitunya lain. Dina ibadah mah komo gitu. Atau na upacara gitu. Jadi sampai upacara sok gladi resikeun lagi siap-siapnya. Tah, ya ge siap-siap tatan-tatan dipersiapkeun diri urang nyang harup ka kiblat samemeh urang dek tayam. Wa ayakuna jeung ka sabaraha? Jeung kasalapan, tanu kasalapan. Kudu naon? Kudu aya at-tayamumu nyaeta jalma anu tayamum ba'da dukhulil waqti atuh. Sabab eta mudhof ilaih tina mudhof anu dihareup. Eta teh kalimat idofat disebutna lamun dukhulil tong waktu tapi waqti. Sanggeus manjing kana waktu. Nah, berarti nu kasalapan mah kudu aya teh jelema sanggeus manjing waktu. Jadi urang arek ngalaksanakeun tayamum ya penjelasan amarnya. Samemeh urang dimanakeun urang ngalaksanakeun tayamum di dinya kudu asup kana waktu salat. Itu intina. Penjelasanna kitu. Dimanakeun der asup waktu salat maghrib di dinya urang tayamum. Di mana der asup waktu isya di dinya orang tayamum. Kumaha cara lamun urang jauh kene kana waktu maghrib, encan asup waktu maghrib, masih kene waktu asar. Bisa teu? Tayamum waktu asar? Teu bisa. Sabab katentuanna jiga kitu. Wa ayakuna kudu aya tayamum jalma tayamum teh ba'da sanggeus dukhulil waqti. Asup waktu. Artinya namanya. Jadi teu bisa ayeuna ada ka arek tayamum pas geus duhur teh
sekenda batal misalkan hitut dan duhur mah beres tadi duhur salat duhur tuluy beres tuluy hitut nya atau pantel jeung kulit awewe misalkan kan jadi batal arek tayamum jang ke asar bisa teh henteu engke daguan waktu asar tayamum mah kudu kitu ari wudu bisa teh bisa wudu mah asal bisa nahan pabatalanana asal bisa nahan pangbatalan wudu ayeuna misalkan arek wudu ayeuna da batal misalkan jang isya bisa sok sanajan can asup waktu isya jadi lamun tayamum mah engke we pas adzan bener teh pas geus asup waktu pas adzan anu adzan tah kakarek urang tayamum ulah teh ayeuna lamun jang isya teh gitu ngarti teh ngartinya paham oh bener gitu kade ya salahnya lamun wudu mah sabalikna wudu mah teu kudu wudu mah bisa ti ayeuna oge asal urang bisa nahan kana pangbatalan wudu geus isya misalkan ade karek wudu naon wudu jang engke salat subuh misalkan bisa teu bisa asal kuat teh nahan pangbatalanana nya kuat teh nahanna rasaan mah rada jigana moal bisa gitu soalna can sare ai sare batal teu wudu batal kumaha kecuali arek ade ka mah sare arek wiridan tinggal isya misalkan ka subuh bisa mah bisa ya. pas geus we wiridan pas subuh sare we eta mah teu cereug nya pan urang teh nahan batal teh jang subuh nah arek subuh kagak jadi sare dari pu ulah normal we ngeun lamun urang arek sare eta teh disunatkeun kudu wudu disunatkeun nya lamun urang sare hade eta teh wudu lah sabab bisa wae sare urang teu udang deui teh saeutik ge lamun sare pas isuk-isuk dihudangkeun mar buka bisa ku malaikat munkar nakir jero kubur gitu nya teh saeutik nya jeung bisa wae matakna di mana ke jelema anu boga wudu maot na dina boga wudu keur sare misalkan boga wudu eta jelema dina katerangan seueur kateranganna eta jelema bakal bagja gitu bakal naon bagja lain bagja supraptono lain bagja teh bahagia bagja di jero kuburna gitu namun boga wudu bener eta kunaon coba mesang jadi bagja jelema nu boga wudu sabab lamun jelema geus ngaraksa wudu berarti kana ibadah lagi geus bisa ngaraksanya bener teh manya tukang maling wudu sok wudu arek wudu deh ka misalkan arek sare arek wudu jigana rada teu mungkinnya mungkin teh tukang maling wudu ada meureun samemeh kikituanna ge meureun babalik pikir heula nya bener teh gitu komo ade karek init maling wudu heula teu ceureuh eta mah teu mungkin we da manya eling heula ka Allah meureun pas wudu oge itu rafal hadas asghar li sibati sholati fardu karena pas nyebutkeun Allah ge meureun elingnya manya arek maling gitu sejak abi arek maling karena Allah teu mungkin jauh cek aja jeun mah kitu lamunnya ge anu kitu edan gitu jelema teh gitu teu ceureuh gitu edan we keur mamaling teu ceureuh geus diniatan aya kalimat Allah edan gitu ngeun rarasaan moal mungkin mangga sok abdas Udin saja mah jika aki-aki geus boson nya teu kaur abdas hitut dut eta aki-aki biasa nama tah gitu dina wudu nya perbandinganna ieu mah komparasi we ngabandingkeun antara wudu tayamum ameh paham tayamum ameh bisa ngabedakeun antara tayamum jeung wudu jadi wudu mah kitu tah di antarana urang alus pas sunatan wudu teh nyimpang kana wudu nya eta urang arek lain arek ngawangkong aden arek sare lamun urang sunat wudu teh arek naon cenah
arek sare lamun rek ngawangkong ade karek ngawangkong nya si au keur ngaji kudu heula goreng atuh kitu mah pas arek sare urang alus ayeuna wudu heula tuluy naon deui setiap aktivitas lamun arek ini gagawe itu ieu alus wudu heula bahkan aya sapaling gurunya anu henteu naon anu henteu batal wudu setiap batal wudu deui ngaraksa kahirupanana supaya henteu batal karena wudu bisi pas urang maot aya dina kaayaan wudu suci bahagia maotna bener teu bener kitu lamun bisa sok amalkeun kitu nya lamun bisa teras wa ayat tayamama jeung ka 10 kudu tayamum likuli naon cenah pardin likuli pardin tengali atuh etana likuli pardin pikeun tiap-tiap fardu kumaha cenah penjelasanna ieu jadi anu ka 10 urang syaratna tayamum teh urang ngalaksanakeun tayamum urang migawe tayamum teh geus nyanghareup ka kiblat tuluy geus asup kana waktu salat jeung tiap-tiap waktu salat henteu bisa ayeuna urang tayamum sawaktu dijieun pikeun 2 waktu urang tayamum jang duhur tuluy teu batal geus duhur deka dipake we tayamum tadi jang asar eta teu bisa urang tayamum jang duhur engke asar tayamum deui urang tayamum jang asar engke magrib tayamum deui urang tayamum jang magrib engke isya tayamum deui atawa lagi cek asa kitu lamun wudu mah wudu magrib ngaji geus magrib tuluy teu batal tuluy ayeuna urang salat isya bisa teu bisa da eta mah wudu geus ayeuna teh ayeuna kan langsung sarolat wudu misalkeun ye anu ngabledug mah anu teu rap mah ge molan hitutna wudu deui kasok teu rablen engke teh cenah ge molan hitutna apa ge molan hitut bujur teh apa ge molan hitut lamun bujurna teu rap ge molan hitut bujur teh naon atuh tah lamun teu rap wudu deui nya ngan lamun teu batal wuduna meunang anu tadi oge wudu anu magrib beda jeung tayamum ceuk dina kitab Sapinah ieu wa ayat tayammama jeung kudu aya eta tayamum likuli fardin pikeun tiap-tiap fardu magrib tayamum engke isya tayamum deui isya tayamum engke subuh tayamum deui paham enonya nah dimenakeun darurat urang eueuh cai dimenakeun urang arek tayamum syaratna diwiji kudu apal teh mimiti anu 10 eta tatep kena terakhir kudu apa tah ieu syaratna teh gitu ulah matakna lamun urang ameh teu poho deui mah di murojaah disebut apa diapalkeun kudu minang sampe ngaca kitab teh ka dia anjeun teh keur ngajar barudak teh apalkeun murojaah nya murojaah diapalkeun teu ngali bari latihan maca bari diingat-ingat oh kieu syaratna tayamum teh anu 10 teh oh ieu nya kitu sok bisa ya pertanyaan ayat pertanyaan asa mul angga satolib gitu bis kumaha ni oh niatna tayamum engke aya kayaknya nawaitu rob al hadasil asgori listibahati solati fardu lillahi ta'ala sarua jeung wudu bisa arek nawaitu tayamuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala bisa engke ge lah urang ieu keuna ngan ieu mah anu nyambung kana syaratna we heula coba kana perkara syarat-syaratna perkara niat mah teu kitu arek ku niat langsung niat abdi tayamum ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah gitu jadi niat abdi tayamum ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah jadinya anu disebut niat
dimanakeun niat anu wajib eta kudu muktaronan bipi ini dibarengan ku pagawean anu wajibna mah pas ngeusak beungeut nya anu nawaitu na mah nawaitu dina naon ieu teh bahab rob al hadasil asgori sarwa jeung wudu teh naon asgori listibahati sholati parulil ta'ala eta mah sunat jadi anu diucapkeun ku bibir mah eta sunat dan wajib nama pas dina jero hate pas ngusap ieu kumaha cenah lamun rusuh urang misalnya sieun katenggaleun helikopter tadi si Aden eureun helikopter di masjid eueuh ca itu ieu dek kaek tayamum gunukeun tanah anu suci itu ieu tayamum lamun urang maca niat heula jeung rusuh helikopter geus init deui dek kaek langsung teu naon teu ngucapkeun nawa itu oge langsung di mana orang rusuh darurat misalkan lamun wudu kumaha eureun helikopter si Aden di hiji masih urang salat heula sabab rusuh tong heula teuing nya ka dieu teh sabarek init deui wudu teu nawa itu oge teu nana langsung niat abdi pas ngucurkeun cai kana beungeut salat sarua henteu usoli teu nanaon asal pas Allah tadi dinya anu wajibna nama nya muktaronan bipi bareng jeung pagaweanana ta eta niat anu wajib mah ari nu tadi mah sunat pas sunatanana kumaha aya kitu keur awalnya nya pas nabi wirna salah kemudian ayeuna dina bener pas dina bibirna salah pas salahna anu kumaha nasa itu misalnya lamun salat lohar ya Pak nya misalnya kalau beri nya rokaat ini tak gitu atuh wihan deui nya babah maksudna amun teu nanaon amun lepas gitu tapi nah teh naon 4 rakaat teu nanaon da sunat sunat meureun teh aya pahala sunat tungkul ruksak pahala sunatna soalna kuduna arba rakaatin jadi rakaat ini teu nanaon teu matak jadi batal ngeun pahala sunatna ruksak teu kenging gitu lamun eta mah uyah deui bisi lamun kacaletot nya karena sok minang kacaletot anjeun ge arek asar usoli fardo isya astagfirullahaladzim balikan deui da babari kitu balikan deui da urang hayang mulungan pahala sunatnya da kudu dipulungan kunaon perkara sunat kurang dipigawe sabab eta teh bonusna bonus gitu jika urang ayeuna dagang meuli HP misalkan 1 juta dijual 1,5 juta eta anu 500.000 bati bonusna batina eta anu disebut pasunatan dina salat teh dimana keun urang ngalaksanakeun pasunatan dina salat eta meunang bati gede lamun urang teu dilaksanakeun pasunatanana anu wajibna dekul gitu eta mah modalna balik modal gitulah bisa balik modal ngeun teu meunang bati bonus gitu nya pahamnya matakna panggil lamun urang ka kota sok aya jelema teh uju-uju Allahu Akbar teu maca usoli heula jeung dicepet gitu teu maca eta terus deui loba kunut dituncal misalkan nya subuh tah eta mah ulah diturutan ku urang mah sabab eta mah memang teu nanaon eta ge boga dalil manehna ngeun urang mah da ahli sunnah wal jamaah urang ngaji kitab urang ngaji fikih jika kieu jang naon ayeuna ngaji teu dipake sabab aya keteranganna urang kuat gitu keterangan para ulama ngagunakeun eta keun we eta masalah ngeun ke sawaktu-waktu lamun ka kota heg mangin kitu naon kudu make usoli misalkan katang-katang geus langsung niat nah teh miskin sok aya jalan di kota mah karar itu da eta biasana kaum golongan di antara Persis atau Muhammadiyah teu make usoli atau teu make kunut keun urang-urang manehna sahargaane ulah nyalahkeun manehna deui sabab manehna boga dalil urang boga dalilna iya kan anu diaji kurang bener teh anu diaji kurang ya pikir urang mah aji keun masing-masing we ajeun ge boga babaturan antara kunutnya kumaha eta masing-masing dimanakeun salat subuh lamun urang ngimaman urang kunut manehna mah teu kieu we cicing ngahargaan tapi kudu dek hargaan di mana keun manehna ngimaman aja dimisakeun pas waktuna kunut manehna ulah waka sujud wayahna bejaan
di mana maneh ngimaman deek makmum maneh ulah ka sujud cicing we deek ari kunut heula naon kitu aja jeung sakitu lamun maneh kumaha maneh engke dek dicek ku deek di tengah teh tukang deek mah ngilu ngamakmum ka maneh kitu we so ngarti biasana sok matana ngobrol we biasana sok ngarti gitulah ngarti ya ngelamun aya anu sentak sengor atawa jelemana sok kitu sok bebelengan lah kitu sok tah kita tengahkeun ulah dihijian ke bisi urang kabawakeun nya bisi urang kabawa tah eta dari model ambil politik mah model can pating arti anu gede mah ada bisi kan ke meureun kuliah model emmonya marareda di kota mah di urang sarempaknya sarempak di urang mah sarua sabab satu pegangan urang ngajina satu pegangan ada di kota mah geus beda-beda aliran golongan gitu karasa bedana atahiyat teh kieu-kieu pernah teh ningali anu kieu-kieu curugna pas atahiyat digerak-gerak gitu ayeuna mah babaturan yang pernah deui ngapoe itu gerak-gerak kieu aya teh dalilna keun eta disalahkeun ngan urang ulah ngilu sabab kebiasaan urang jeung anu diajik urang teh kitu ulah ngilu keun silih hargaan we nu lamun ceuk manehna teh naon sia teh kan sok tarang usah banget assalamualaikum geus manehna mah urang mah kan bismillahirrahmanirrahim tah eta doana bari usah banget urang kan kitu manehna mah tara matangna ka anjeun pernah naon kudu ngusap-ngusap teuing banget geus ngabeleng kan jelema ceuk ayeun dek kang ngusap beungeus teh lieur nanya naon nanya curug maneh kituan pusing atuh dah pusing atuh dah naon kudu ngusap-ngusap teuing banget dek kaleng eta naon lieur nanya curug maneh kituan aya nu kitu mah tuman nya atuh da entong sok ayeuna nyawan kanu aya daripada boga dalil sok masing-masing kitu we nya jawaban urangna kitu ngeun lamun manehna terus wae ngabelengan kitu atawa sok manehna sok ngaieu sok cuat-cawat kitu nya corak-carek misalkan tengalkeun ulah dihijian lamun dina eta soalna bisi kabawakeun kitunya jadi ta eta syaratna tayamum wallahu a'lam bissawab.